Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan anu kamari katunda tina carios kalayan judul Curi Buntut Nalu. Karangan Bapa Entang Sumarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu kamari teh. Ade kitu oge gul, kan urang isukan urang masing-masing beli koran nu aya kodean dea. Sugan bae urang aya milik bisa menang deui. Itu nu baradami di imah pada miri harita. Kacaritakeun dina peuting isukna bada magrib geus karumpul di imahna pada miri teh. Sarta bener we teu salah pada mawa koran hiji sewang. Lampu tuluy digadean diteundeun dina luhur meja. Tuluy opatan pada ngarumuskeun kode tina koran teh. Mimiti pada miri nu nembongkeun kode dina berita minggu teh. Sarta pok ngomong kieu, kusararea geura pikir. Sabab kode ieu mah bejana pangjetuna geura. Catet kadinya sarta pada ngarumuskeun. Naon kodena teh Kang? Ceuk lam sijan bari nyekel patlot rek ngarumuskeun. Kieu geura yeuh. Omong pada miri bari neureuy ciduh heula. Lihat jari-jari ada berapa. Lihat kaki bengkak besar tak berguna. Bisa mengangkat rasa diri pandai sendiri. Jeung binatang apa yang pandai meniru. Tah kitu oi. Geus dicatet kabeh. Ieu obat jajar teh. Beres lah. Naon hartina cing. Lihat jari-jari ada berapa tuh. Omong sidik bari ngacungkeun ramo manehna ka luhur. Cengeun. Ieu aya sabaraha hiji lobana? Aya 10 euy. Ya, lamun guanana mah. Ramo jelema bilanganana 55. Jadi geus nuduhkeun geus aya angka 5. Ceuk lam sijan. Hari kaki bengkak besar tak berguna. Bisa mengangkat eta naon? Gajah. Ceuk sakur pondok. Gajah mah eueuh dina siohna. Paling oge meureun munding. Ceuk sidik. Munding atawa gajah oge keun bae dasarwa. Nu perlu mah eta nuduhkeun aya opat. Angka opat jeung angka 5 geus maen. Dijumlah jadi 8. Ari eta rasa diri pandai sendiri naon hartina? Omong lam sijan bari unggeuk. Naonnya ari lain si kombayana mah ada wasang kuni dina wayang. Ceuk sakur bari gugudeuk. Abong si laing mah panayagan euy kur. Lain si ajau atawa sangkuni. Nu kitu mah kapan eueuh dina siohna. Cing pikir heula ari ngomong teh. Naon ari nu aya ka bisa atawa pinter sonsan mah. Ceuk sakur bari seuri.
Aya, lamun dina dongeng mah aya sato nu saumurna tukang licik sarta sok minteran ka batur, ceuk pada miri nyambungan. Naon satona Kang? Nya monyet tukang ngalicikan kuya nu sok ngeseuhah lata-lata tea. Bener sih kana monyet mah. Asup kana siohna deui. Buah ieu sioh monyet nu bakal kaluar teh. Ya meureun, urang kapung sioh monyet bae kabeh. Lamun teu salah mah salapan angka. 2, 14, 2 genep, 3, 8, 50, genep 2, 7, 4, 8 genep, 8 kabeh angka, urang pasangan. Heula, ulah gurung gusu teuing. Buat teuing lain ninggang dina sioh monyet. Jadi mata kerugi gede kasararea, Ceuk lam si jam. Bari gogodeg tanda henteu panujueun. Ayeuna mah itung leungeun jeung suku bae monyet teh 4 jeung 8 jadi 84. Ceuk Sidik bari seuri. Ih, ade kaliwat kapan aya sajajar deui. Ieu binatang apa yang pandai meniru? King naon eta teh? Ceuk Sakur. Baraya kaum dangu sararea ngahuleung heula keur mikiran eusina eta bait kode. Teu lila lam si Jan ngomong kieu. Ari nu pinter niru mah meureun manuk ciung. Geuning sakitu siga na lamun niru omongan jelema oge. Bener, ciung sukuna 2 jadi mun dijumlahkeun kabeh 8 genepnya, omong Sidik bari unggeg. Jadi alus jadi ciung wanara. Nyawe nya. Tapi angka 8 genep mah lain dina sioh monyet. Siohna teh sioh anjing. Omong lam si Jam bari seuri. Heula Jan, kapan monyet ge bisa niru saperti dina dongeng buku Rusdi jeung Misnem? Kapan sok make karapu siga jelema sagala? Ari monyet teh 4, mun dijumlah 8 jeung 4 jadi 88, ceuk pada miri. Nya we nya Kang, eta mah percis dina sioh monyet deui, ceuk Sidik. Moal monyet pamonyet-monyet. Tapi nu hade mah ciung wanara jadi 8 genep. Dina sioh anjing, ceuk pada miri. Sioh monyet, omong Sidik keukeuhna keur. Sioh anjing, ceuk lam si Jam. Heula ulah gereges gedebug teuing. Ieu aya deui kode dina gala, ceuk Sakur. Naon cenah Kur? Cing baca kumaneh. Heula pek catetkeun. Angka 8 bermain, angka 5 kawin, angka 3 mujur, angka 7 kalah. Cah naon eta hartina? Ceuk Sakur. Angka 8 bermain, ieu nuduhkeun hiji atawa angka hirup. Demi angka 5 kawin, ieu 5 jeung 5 jadi 10. Atawa kau anu hartina 8 jadi 8 salapan. 3 mujur, 7 kalah. Jumlah 10 jadi jumlahna kabeh 8. Sioh naon eta? Sioh kambing, omong lam si Jan. Jadi tenggelan urang teh 8 genep, 88, 88. Wah, kuring mah harek nenggel hiji we. Sabab siohna ninggang dina sajarahna Prabu Siliwangi. Ciung wanara 80 genep. Omong lam si Jan bari seuri. Nya ninggang dina sangkuryang kaberangan. Si Tumang manting si itu.
emang manggih alias timu, jadi urang bakal kena. Ceuk Lamsijan bari unggek jeung seuri. Kitu yo, 80 genep teh nyajan, ceuk Padamiri bari neuteub ka Lamsijan. Tempak langsung bae Kang, jawab Lamsijan. Jadilah isuk urang tembak ku urang opatan, sabaraha sewang ye, meureun modal teh 5.000 perak sewang bae. Jadi 20.000 ngan pasangna lamun ka hasaram bae. Da ari pasang di luar mah bisi teu dibayar di mana kenana, ceuk Sidik. Heeh, isukan we nya pasangna teh mangka ning persis ninggang kliwon dina sioh anjing nu hirup teh 10, 7, 18 jeung 8 genep. Jadi ninggang dina jaja urang. Beres beres. Haha, beres deuh, beres. Ceuk Lamsijan bari keprok. Baraya kaum dangu saenggeus beres badami. Soal rumusan kode sarta geus boga kasimpulanana. Isukan rek masangan angka 80 genep. Harita tuluy bae ngaropi bari saleuseurian sabab ngarasa bunga. Isukan munggaran rek pasang deui. Kira pukul 12 karek bubaran baralika saimah-imahna. Nyerelekna waktu meni gancang pisan. Kocapkeun dina malam minggu waktu bukaan buntut nalo geus beres. Harita angka nu bijil teh 88 mangkaning ari masang angkana kurang 2 siki deui. Duit opatan nu 20.000 palid ka dasar sagara. Karem henteu tembong deui di saku bandar. Balik ngakurkeun buntut harita Padamiri diuk ngalamun di tengah imah bari nyarande kana tihang. Da si Ijan nu nitah masangan sio anjing teh teu ngagugu kana sio ciung wanara nu panganggeusan aya bagja teu daulat kahalangan ku babaturan. Ieu milik aing teh mangkaning 5.000 sewang. Wah 300.000 sewang ngagondalna. Lamun nurut kana hitungan aing mah da eta si Ijan anu kitu teh ngitung ngunclungkeun ka batur sorangan. Itu gerentesna hate Padamiri nu harita eukeur ngalamun di imahna. Ngalamun setan resepeun ngadeukeutan ka jelema tukang ngalamun mah. Sabab pribadina nu sehat jeung suci keur kosong molongpong. Guha garba muka poek teu tembong curug-curug acan. Ngeunaheun setan ngenggon di tempat nu poek mah ngagojod disimbut ku kadoliman. Da eta si Ijan anu ngahalangan kana kauntungan aing teh. Da lamun eta kode dirumuskeun ku aing sorangan mah ayeuna pasti aing keuna deui kana angka 88 teh. Kurang ajar da si Lamsijan teh. Jadi we aing teu tulus beunghar. Setan keur ngagerean kana hate Padamiri. Si Gajang kerek-kerek diadu jeung baturna.
malah make nitah gering segala rupa eta ki setan teh. Rek beunghar teu tulus, rek senang teu jadi, da kahalangan ku batur sorangan, piraku ari kudu ku aing dikadek mah. Nu ngalamun beuki mucuk beuki muncak, beuki manasan kana hatena. Setan emprak bari ngagerem deui. Dasar aing anu suwe, lamun si Ijan hirup geneh mah, pasti saban aing rek untung di halangan ku manehna. Wah, atuh aing teh moal senang anu saumur-umur oge. Baraya setan seuri bari ngigeh, sarta pek merebeng sindeuy ngarah nu hurung tambah ngagedur ruhai. Rasakeun sia Lamsijan isukan, ku aing bakal diberesan, bongan jadi cucuk mata ngahalangan kana kasenangan aing. Lamun ngadenge mah harita setan teh surak lantaran diskusina unggul. Baraya kaum dangu puting eta urang liwat, aya kajadian naon? Catur ikeun isuk deui. Di lembur, Lamsijan nyaeta di kampung sayuran Cibuntu Kidul. Isuk-isuk keneh geus gujrud lantaran Lamsijan nu reka cai di sumur aya anu ngabongohan ditewak beuteungna. Ujitna oge amuradul namru di luar nepi ka paragatna pisan. Pohkoal tanggara aya jelema anu dipaehan. Harita mani norongtong disada, sakur nu ngadenge kana tanggara mah maniria milu lalajo kadinya. Rame anu silih tanya, Kusahanya Lamsijan ditewakna teh? Kusahanya Lamsijan ditewakna teh? Tapi saurang oge eueuh anu nyahoeun iwal setan nu peuting tadi ngagoda kana hate pada miri tea anu harita geus nyahoeun mah. Gancangna carita harita mayit Lamsijan geus dibawa ka ranca badak. Sakur papariksaan wajib manitaliti pisan neangan bahan keur jalan susudeun usaha Lamsijan dipaehanana. Saminggu ti harita pada miri nu getol ngalamun bari gegebegan siga aya kasieuna, abong nete semplek nincak semplak, jalma mah kumaha pepelakan, paribasa melak cabe moal jadi bonteng, pasti buahna oge lada deui bae kitu nyakulan. Baraya sigana bae nandangan hukum pola bakating ku ngarasa sieun di barung getol ngalamun. Tungtungna be mata kuatir pisan pada miri tulus jadi pada muru teh. Sabab lelumpatan bari di tataranjang poho kana calana-calana acan. Kugorowokan bari seserian kawas aya nungan di elinganana. Urang dua deui. Si monyet jadi si anjing, da si eta Lamsijan tah si tukang ngako jurig nu salah teh. Si Lamsijan tukang tulus jadi jurig. Lamsijan urang dua deui dolo sia gelo. Si Biko jajan Ijan si jantung cau ngora. Ijan kurang dua deui dolo. Itu gogorowokanana pada miri nu keur pada muru ku sararea lantaran ngamuk ngaruksak terus pada ngaraponan ku sararea sakur tatanggana anu dareukeut bae. Baraya kaum dangu menang sabulan pada miri edana kalah beuki kanceu beuki maceu
Beuki ngaruksak nu akhirna tuluy bae dikirimkeun ka Cikemeh sina ngaso jeung nu gelo karunya tukang nalo. Demi sidik jeung sakur mah tonggoy jadi tukang pasang buntut nalo jeung loto. Ngareret ka baturna anu geus jadi kitu teh. Pasangna beuki wani beuki gede bae sabab ceuk pikiranana kagok menangna ari pasangna ngan saeutik mah. Atuh harita kalkulasi hutangna geus ngaleuwihan ti sira. Beak naon ngabelaan anjuk ngahutang paribasa ngecok sakedeung poe Minggu atawa poe Salasa ge pasti dibayar. Nepi kana poe anu dijanjikeun nihil teu mayar, malah teu tembong irung-irungna acan da pasanganana kabeh ngalun ka laut di teuleum. Tapi watek kagorengan mah sok handel kulit beungeut, kuat ka era norek dedengean ngan ukur geus kari kumaha behna bae cenah. Kitu kieu ge rek disang hareupan. Susah lamun nenjo jelema kitu mah. Jelema norek lamun nginjem teu dibere baeud tuluy ngambek. Murang maring kukulutus tuluy ngamusuhan, malah saenggeus loba hutang mah geus tara lemor deui. Kamana mamawa bedog panjang mani ngangsar. Sakur anu rek dianjangan ku manehna sok ningkreb maneh api eueuh. Sabab susah nyang hareupan jelema selon mah dapang datangna teh geus moal salah deui rek nginjem duit keur pasang. Baraya kaum dangu atuh harita ngaran Sodik jeung sakur teh jadi populer. Ningkat ngaranna milu jeung Apollo 11 geus saeutik dijadikeun pisan. Sok nyieun jalan bipaseaeun bae. Sigana teh jadi hobi kana pahereng. Mimiti pikiranana robah, akhlakna geus kosleting meureun. Barang dina hiji poe Sodik jeung sakur badami rek kamana neangan atawa nginjem duit keur pasang buntut teh. Dalamun dina sakali buka henteu pasang teh, siga katagihan kumadat bae. Kitu sagala rupa oge lamun jelema geus nyandu mah teu ngingetkeun jalan goreng. Abong setan mah bisa ngagodana ka jelema teh. Lamun geus jadi kulit jadi daging, ese kana dipiceuna teh saperti eta nu dua jelema teh. Tamaha bongan sorangan resep teuing ngumbar hawa nafsu nu akhirna salaton siga teu eling. Sagala lakuna geus henteu reujeng jeujehan. Kamana ji? Urang nyangan duit keur pasang teh. Mangka ayeuna geus poe Jumaah. Can boga duit sapeser-peser acan. Ceuk sakur bari nangkep tuur ciga susah. Rek kamana deui atuh euy? Da keur urang ayeuna mah dunya teh ngariut ngadak-ngadak jadi heureut kieu. Kumaha atuh nya? Piakalun nya euy. Ari urang teu pasang bisi taksiran angka urang jetu. Mangka kodena nu ayeuna kacamata gagangna potong sabelah nguduhkeun angka 22 atawa 88. Kamana atuh? Urang nyinjem duit teh. Ceuk Sidi bari ngarahuh napas. Dua sobat narangkep tuur ditepas. Keur mikiran nyiar keur pasang buntut nalo. Rek ritu bae gawe teh.
Taya deui nu jadi pikiran teh. Nya ukur duit keur pasang buntut we. Ari barudak arek diparak bae. Geus bebeakan jujualeun dipake nyatu barudak. Tabong antara dibere duit pisan. Cing atuh nyiar beas ka ditu. Ceuk bojo Sakur di dapur bari nenjo lebah lawang. Ngajedog awewe mah. Omong Sakur nambalang ti hareup nyentak bari molotot. Ngajedog kudu puguh. Kajeun teuing barudakeun teu ngalebok ogenya. Ngajedog we siga arca. Duit teh cara murah kiani. Heeh nyaho kitunya. Tapi naha atuh tara daek nyiar siga batur. Mani embung usaha pisan. Geus bener daek usaha ngaloak. Hayo kapelet ku buntut deui. Mani nyandu pisan kanu kitu teh. Teu era ku Mang Ustad. Geuning ari rapat di RT mani mopoyankeun pisan. Ulah kajurung ku nafsu buntut kabawa ku angka nalo. Naksir acan lieur otak. Loto lieur otak tuluy ongkek. Tah kitu kapan ceuk Mang Ustad ge. Soal Ustad mah teu perlu bibilun kana soal urang. Ustad tukang ngurus agama. Orang tukang buntut nyalo sajauh-jauh teuing. Nah make kudu bibilun. Omong Sakur nambalang deui. Da maneh mapayet ku ubar. Jelema pahang kus kasebat cirina. Jelema teu bager. Ceuk bojona. Menges ngajedog montong nyeun pucuk cikirang. Bisi aya dampaleungeun nyasab kana jejebir ke gerak. Ceuk salakina morongos. Baraya kaum dangu ngadenge salakina ngambek. Harita bojona teu ngomong deui. Sok nyahueun kana adatna. Lamun geus naek amperna sok geus tara eling kana nanaon. Kabeh dipukul hancur. Atuh harita bojona tuluy nyumput di dapur. Teu nembongan deui ka salakina. Da nyahueun keur ambek kunalo. Sok murang maring teu puguh ka sararea. Kur, kumaha kira-kira lamun urang nginjem ka mabiut? Da bejana ayeuna teh keur maju usahana. Ceuk Sodik bari ngareret. Kali mah dewek teh rada teu padiwani. Nah, mage kitu sagala kur. Keung cenah euy. Ngingkirapeun kudu jeger. Teh euy, sabab lamun ku urang henteu dibayar. Kumaha lamun ditagih kudu nangkul dia? Cing kumaha pilampaheun? Har, kapan bejana ayeuna mah? Geus eueuh eta jurig teh. Saha anu nyaho euy? Lamun anak pamajikanana dikakaya henteu dibayar, tuluy datang bari nyeke ka urang. Cing rek kumaha cidaing? Ceuk Sakur bari gogodeg. Oh, dewek mah rek kumaha engke bae da tibatan teu bisa pasang keur angka jetu mah leuwih cilaka. Saha nu nyaho pasangan urang keuna diheulakeun ku dewek ka mabiut mah. Da bisi si jeunat salakina nyusul ka dieu. Omong Sodik bari humandeur bangun nu susah. Mangsa bodoh soal eta mah. Dewek moal pipirueun. Iwal lain kadinya mah dewek teh marengan ka si lain. Ari kadinya mah narah. Baraid kadeuleu keneh letahna nu elel-elelan. Ceuk Sakur ngabiri gidig. Heuh, jadi bodas seuli si lain mah. Oi, Ceuk Sodik bari rada seuri. Sakali paralun, tetep paralun. Dewek teu wani nyang hareupan jurig kitu. Omong Sakur bari gogodeg. Nya, lamun si lain eueuh kawani mah. Aduh rek dewek bae sorangan indit ka mabiut teh. Iraku teu mere nginjem ka dewek pangaji 5.000.
Sampai siraing serangan gitu, dewek mah tong dibawa. Bisi aya di akhir barangkali. Omong sakur si Ganu ngingkiapeun kene. Kumaha soal duitna deui. Duitna ore dewek moal milu nginjem. Omong sakur bari gogodeg. Nya atuh ari kitu mah kajon teuing. Ayeuna oge dewek mah rek kaditu. Sugan bae aya milik meunang keur pasang. Ceuk Sodik bari nguliat Jung nangtung. Heeh, nambae siraing sorangan kaditu mah euy. Kun bae dewek mah rek nyiar kanu sajan deui. Baraya kaum dangu gancangna carita. Sodik geus indi tidinya kebat muruka lembur babakan ngajugjug ka imah mak biut tea. Sadatangna ka mak biut, Sodik dihormat dahar leueut segara rupa ku adun teh. Sabab nyahoeun yen eta teh sobat mitohana sarta nukung si mere duit keur pasang buntut rereongan nepi ka hasil meunang. Waktu ngomong nginjem duit 5.000, majar boga kaperluan penting pisan cenah. Ku adun jeung mabiut geus teu dihesekeun deui. Arita keneh dibere sapamentana, itung-itung pamulang tarima. Baraya kaum dangu, Sodik kacira atoheunana nampa duit anu 5.000 teh. Sarta mere janji paling lila oge 10 poe dibayar deui ka mabiut. Sanggeus hasil mah tuluy amitan mulang. Baraya di jalana ngagedig bari ngaheot. Harita terus balik ka imahna. Tuluy nyimpang heula ka bandar buntut duit nu beunang nginjem teh. Kabeh dipasangkeun, henteu disesakeun deui sapeser oge dibelikeun kana taksiranana teh. Balikna ngan saukur mawa bonalo anu diselapkeun dina karepusna. Leumpangna siga tenang pisan, da ceuk pikirna bakal meunang. Ngaheot ngadaleungdang leumpang ngulon. Kocap dina malam mingguna bae, harita Sodik lalajo ajipi rek ngakurkeun angka buntut tea. Waktu indi ti imahna maningiatna keur ujub ria bakal meunang, tapi kumaha barang geus dibuka dina beungeut TV teh. Pasang angka 22 jeung angka 88. Ari pecenghul teh bijil angka 88 dibalik pasangna. Haram jadah syah, dibalik syah. Ceuk Sodik bari neunggel tarang sorangan ku keuneng leungeunna. Bakating ngarasa keheul jeung panasaran. Milik beunghar, sisit kada pisan awak teh. Make tibalik segala rupa. Ngomongna kitu teh bari noyod leumpang ngulon. Dua kelieuk deui kalah jongjon bari ngalamun. Jadol teh make tibalik. Dasar sisit kadal mah hese dironjatkeunana. Abong milik aing kudu jadi jelema sangsara saumur-umur. Da eta jurig buntut nalo teh teu mere angka deui. Geus bae duit aing ka laut. Cibalik, angka cibalik ka laut. Jurig buntut nalo, teu mere angka jetu. Si burig buntut nalo. Dibalik ka laut. Mani siga nu teu eling. Baraya kaum dangu, Sodik harita teu ngarasaeun lantaran ngalamun bari mikiran milik dirina.
Nunete semplek nincak semplak duitna menang nginjem oge BAKB. Tumpangna di jajalan teh bari sesirian siga nu gelo bae. Jiwana harita kosong geus kaandih kuno culika nyaeta ku setan nu tukang ngagoda ka jelema nu kurang imana keur neangan bibatureun di neraka jahanam. Palebah jurus itu aksan beh kulon kabenaran harita gok panggih jeung sakur nu karek balik ngakurkeun angka buntut. Manehna oge leumpangna siga nu teu nangan pisan. Paciri ari jelema pamainan eleh mah sok kitu. Sok letoy teu siga ari meunang mani ngagedig leumpangna oge siga ngagatot kaca rek nyusul bapa maling. Baraya waktosna parantosep insyaallah enjing dilajengkeun deui. Apunten dina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana, mugi Agus sadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu parantos satyana. Sakitu wae, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.